Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina channel Payung Pawitra di acara Basa Sunda. Tah dina ieu kesempatan urang bakal nataan babagian nu aya dina sirah. Langsung wae. Anu kahiji aya buuk. Buuk teh nyaeta babagian awak jalma anu wangunna saperti lambaran bola atawa benang nu jadi dina kulit. Basa lemesna tina buuk nyaeta rambut. Anu salajengna nyaeta aya ceuli. Bagian sirah dina gigir kenca katuhu gunana paranti ngadenge tur basa lemesna nyaeta cepil. Aya beungeut nyaeta bagian hulu atawa sirah beulah hareup. Basa lemesna tina beungeut aya pameenteu, aya deui raran. Teras aya panon, bagian beungeut handap bentarang, paranti nenjog. Aya deui irung, anggota badan anu ayana dina beungeut, antara panon jeung biwir. Wangunna nyungcung, gunana pikeun ngambeu jeung ngambekan. Anu pamungkas nyaeta aya baham, bagian beungeut antara irung jeung gado, paranti barang dahar, jeung ngomong atawa nyarita. Istilah sejenna bisa nu digunakeun nyaeta lalambei, lambei, lambe, biwir, atanapi sungut. Hatur nuhun, tepang deui dina video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.